Oke, ayo kita berangkat. Kela-kela. Siap goblok teh ucup. Jadi we kabur dulu. Puas tak cek aing langsung ngabohong. Anjing nyawa hese ini dengan awet. Ini parah nih. Ayo. Ayo kita jalan-jalan kemana? Hah? Naik motor? Iya, naik motor aja. Ah, koream teuing main naik motor. Nanti aku masuk angin. Mending nelpon bebek aku yang satu lagi. Halo? Jemput aku ya ke rumah. Ditunggu, dadah. Tega kamu. Milih yang bermobil. Gak apa-apa. Juga aja. Lo bawa tak pakai mobil. Iya, aku hari ini naik motor. Nanti saya labu kumaha. Ayo sayang. Aa nungguin menilila. Makasih ya, Al, udah dibukain pintu. Ayo kita jalan. Oke, ayo kita berangkat. Kela-kela, tapi aku teh bingung. Bingung kenapa? Iya, gasna teu nepi. Tuh, sukuna teu napak. Kumanya ieu? Jadi ini pacar kamu yang bermobil. Wah, maju-maju. Ketika lebaran kuya kayak atuh. Mang. Ya, make taraje mang ngagasna mang. Sok kabogo aing tang ngabelaan di dinya pela make mobil. Well. Hampura Lila. Dari mana aja atuh? Kan mandi dulu harudang. Nah, ameh naon make jeung mandi heula atuh dangdan. Ame seger, ame teu bau. Ameh cantik gitu. Iya atuh. Wah, jadi seungitnya bener enggak? Aduh. Ek naon ieu teh? Jadi kieu nya. Kamu nganggap aku teman kan? Iya. Nah, aku teh pan ada kaundangan, Era tiap kaundangan teh aku teh teu jeung awewe wae disangka jomblo. Kamu daek teh pura-pura jadi meming aku. Hah, maksudnya ke kondangan berdua? Jadi meming aku pokoknya make aku dibayar. Kamu teh kudu mesra. Kapan lempang kudu kieu tah. Di nu karpet merah teh kudu. Bari sesirian kieu. Pokona mah urang abi pita batur we. Mana atuh bayaranna? Nah, make diminta bayaran hayang sabaraha. Kan sudah tadi dibayar. Ayeuna heula DP-na. Mata duitan awe ayeuna mah. Yeuh. 100. Naon kur 100? Make up Galila atuh, mayar. Mun mata duitan nya engke ditransfer atuh. Mau ngayang ayeuna? Engke di imah ditransfer aslinna nya. Sok bohong sia. Bener, hayu we sok. Pokona kamu kudu nurut ya ke aku ti samet namanya. Heula. Ayo buru. Tah, iya teman aku kawin tinggal ieu janur kuningna. Alah, sia geus nepi. Di mana ini rumahnya? Di jero ngan enak kudu latihan heula. Sok Latihan lempang. Ieu Heula anggap atuh, yuk. karpetnya. Duitna heula. Ieu anggap karpet merahnya. Itu kan loba jelema babaturan aku di diuk di kursi-kursi tamu. Heeh. Ayo latihan heula. Begitu asup kan gandeng. Senyum kieu nya dari melongna ka aku kieu. Hiji, 2, 3 latihan heula. Bener sia dibayar engke. Nya, Awas ya, ieu banget aku udah cengar-cengir. Siap. Komat kudu senyum-senyumnya. Bayar sia engke. Kudu senyum-senyum. Ada kamarana? Kondangan teman Abi, Pak. Undangan. Nya. Tos bubar atuh. Jang teh tadinya undangan mah. Nah, aya jam baraha? Da kamu dilatih dangdan tingali. Tos daya sasaha di dieu mah. Apa tuh? Salah. Aslinya. Nah, sok tinggal eta bercanten mah tuh. Tos teh aya bubar atuh ti tadi. Eta kadieun atuh duit nu tadi ah. Aduh, kalian jadi butung eta caya. Duit aing kumaha atuh eta lumayan cepet ge keur nyup mie. Aing euy. Ieu jeung geusan sagala hajat teh. Itu kunaon itu? Istrina kabur. Teuing ah. Boedan. Bro,
Kewang nongkrong rek di Ciamis. Is, mana erek mua? Ayo cuk perek. San, mana erek? Ayo. Kumaha erek ulin? Hah? Wih, mana cuk bager. Mang, sare buah cenah. Balik ngomong si budek mah. Sal, mana erek mua ulin? Ulin. Heeh. Teuing euy. Cek atuh kumaha kewe? Satu mana mau gawe we nya? Henteu. Lah bohong. Bener. Mana mah tidak setia kawan, batur mah ari lu. Hantu lain gitu cuk. Hantu, engke ayo. Bener ilung ke? Heeh. Heeh lah ayo. Sasa tadi nelpon. Iya orang bisnis manuk kapan? Bisnis manuk. Oh lah kan we lah. Da acan aya manuk nae. Oh. Duh, Sam, eta teleponan wae tah bu gandeng. Angkat heula. Sok. Halo? Kela sekedap. Sekedap deui. Mohon. Sa eta Isal. Kadangnya kurang mah suara awewe. Naon suara awewe heuh naik mani manuk na awewe. Lah bohong. Yo, teu percaya ku maneh. Telepon. Ganek ngejemput. Halo. Engke manukna pancan aya. Hah? Manuk? Manuk? Tuh, Kang Manuk. Naon? Ih, nah di pareuman. Ih, kudu disusul ieu mah. Ulin aja sabar lagi tuh. Oke, yang tiluan. Naon Isal? Gawat euy mah. Gawat naon nu gawat? Gawat kunaon Isal? Gawat tuh, Bang. Oh, iya Isal ngerek meuli manuk teh. Oh, Neng, manuk ge can beunang. Urang teh disebut tukang manuk. Tadi aku ieu teh. Emang si teteh sahana gitu sah si Isal? Apa? Kan aku teh kabogona. Oh teh, tadi masih Isal teh, nggak bohong. Nyebut nama jomblo cenah. Naon pan tadi ka aing ngomong. Oh, si teh tadi mah cenah bisnis manuk jeung awewe. Sia masuk ngadukeun kitu ke. Napan oke di. Tuh kita henteu. Si Ucuk atuh di Terus dalam. dia mulai nama putus we. Sia goblok teh Ucuk. Jadi we kabur dulu. Puas tah cek aing langsung nggak bohong. Anjing, nyawa hese ini yang awe teh hese. Wah. Hop, iya buatan. Gablek genek was kakara we. Gawat atuh taekeun, lain lah kasusurungan corongot wae. Bandung neng. Ka Bandung sajokna sabaraha saurang? Yolah tuh. Saurangna sajokna 50.000 neng. Nah, tiluannya. Sok, buru naik enggak? Sabar atuh, buka supir teh gede sakit. Goblok jadi galakan kenek jeung supir ge aing. Beda goblok. Ayo. Bandung. Wah, ke nongkrong urang mah. Hayo ke Bandung. Oke, hola tuh, Per. Ayo. Tarik, Per. Tamang je kenek aing goblok sugan pan geus ngomong nyebut moal ka Bandung nah dipaksa gitu ya. Gas. Gas, Per. Tarik. Ayo. Neng. Ongkos. Mohon. Gimana? 50.000. Ya kan tadi sakursi 50.000 kan? Ya sakursi. Sakursi ieu. Per. Aing mah. Iya sajok sakursi pira ku tiluan batu tumpuk ieu. Atuh tiluan mah mere 150 pira ku 50.000. Kan tadi cek si Mangna sakursina 50.000. Mun tilu kursi 150.000. Jadi kumaha si supir teh? Oh, Mang tah ieu kenaikna Mang belaguk tah. Kenaik Mang tah. Aduh. Heuh maksud Gawat lah OTW. Yo, 50 sote lamun sorangan kecuali lamun mau bahasi tunda dina bahasi. tos satu abi dina bahasi bae Mang. Hoos tanya heula. Piraku tiluan nek mere 50.000. Masih aja dinyalahkeun aing mah doyok. Kan aing mah bener. Sajok 50.000. Sok atuh aing nyupiran balen menggerekan. Balik. Banggas aing nyupiran turun. Awas kantor aing heula dah goblok teh buah kenek. Buluk balik kenekan. Oh.
Ay era yung mahal BBM. Bolo!